bagaikan empedu bercampur racun. Dia kalau apa yang ngahulang belen kira dagang kan itu. Dagang kumat ya masih tuh hujan ribut na perang saya butuh dagang deh. Atunan dia makanan sin karena hujan alabatan using baik. Atuh dagang naik sana meuli, ya mama kan tuh baik kayak abi kabulusan. Atuh asden kabulasan ge kolot kapan penting mah menang duit. Mending kalau mau menang duit, kumaha mau abi menang gering na doang. Atuh puas banget sama gering ke kunyar duit. Mak dagang yang menang duit, mesti menang duit kayak kalah banyak pakai berobat. Seru aja bohong. Atuh ulah pakai berobat duitna. Atau abi gering pira aku beli obatan. Ditanam bae sama dia ke kuburan. Lah dia mah kolot-kolot teu benang neulesai laju hang nyolet ceh bae. Atuh resep mahi, ampun aing mah teu benang ngolcen aja. Atuh izin etah karena umur sakitu geus kolotna. Atuh teu kolot tuh budak mah tiba nyolet ceh ieu pan hiburan. Hiburan tai ucing meureun. Itu ucing eta. Ih si berog dia jak kotor baju aing. Tenglep mah cacing roh. Dia sana sok. Oh, wae dia ya. Karena dia nya cagan tanah kolot kapoe. Nyar harta karun mah. Mating ku aya harta karun di nu kitu. Gua mah aya harta karun peninggalan Firaun. Ngomong mau ulah sok malakas sadur etah. Atuh mah eta pake nanya doi. Atuh mating ku tah abi ngagalian harta karun di nu kieu. Mating gua menang-menang teuing. Atuh terus dia naik nan burung. Atuh seperti biasa mah, naik ngosep. Gawe. Sugan manggih oleng mah, pan kercara ahli dia sugan mah oleng palid. Aya ge sugan bae dia nu palid kebaca ah. Aing mamun dia palid demi ngaroroskeun. Mah kana minantu kitu-kitu teuing ampun aing mah. Tong mun abi palid kumaha ge anak mah. Atuh naon aya dia ge eueuh gunaan. Lamun teu diparaban ku aing mah anak aing najis moal batelihan. Atuh lamun eueuh abi mah najis teh mah moal boga incu. Ha dia mangin bisa nyin anak doang. Anu ngesian beuteungna mah amu kolotna keneh bae. Siap boyot. Aing nagarila ka kolot kapoe pagawean. Kata-kata yang indah bermutiara berhamburan dari bibirmu yang manis bermadu. Tapi cintamu tidaklah begitu. Rasanya pahit bagaikan empedu bercampur racun. Cocok lain mentai jadi mito mau sok galak-galak ting kerang dong yang leuweung cocok lain di jailan kuai. Hap tadi apa enak kena azab. Ih, mah ting torek, ajab naon mah. Geus bae